Kembali deui kana kariwahan poe Senen. Masak oseng teraje terasi merah, toppingna panon orai hejo. Gubrak deui istri kaeu. Kulantaran ieu teh ngistri kana kaberangan. Bray. Tah beres we make jurus tereh. So kadinya gara pararake bebenyit. Barina naonan atuh cenah eta teh. Aya ku reka-reka. Jika ditu gara mararangkat ieu. Inu ngarah jongjon digawe arek fokus migawe proyek bubututan ning ieu. Sok sing sumanget sakolana anaking. Sing fokus diajar teh ulah jajan wae. Tah ieu ritual sebelum berangkat cenah. Gitu besti marukanan teh aya we kalakuana teh. Lanjut semangat aya nama urang mula sarabu bututan tring tuh beres we besti bongan atuh dakot lieur sebel melong nage pagawean di luhur geus beres. Lanjut we jerut turun ka handap geus dihandap disampakeun deui pemandangan anu paburisat tah eta oge urut kamari ti pasar candi beresan. Ieu dina meja dapur kot reuteum sagala aya seperti biasa urang meresan heula meja makan besti ngarah geulis ngarah genah ka tempona. Tuluy we eta wadah nu kalalotorna urang angkut urang hijikeun jeung babaturanana. Tuluy we urang usapan beungeut nangarah gulawing pepeuriheun beungeut sorangan teu gulawing atuh meja-meja nu geulis gulawing. Lanjut deui yeuh urang meresan tempat leleson tempat paranti ngareureurkeun kacape pulang konser pasti we ngagubrak di dieu yeuh nepikeun ka peureumah. Lanjut deui urang ngampihkeun wadah nu nalangkring wadah nu kararedul ieu teh tiba heula da teu ngagugu titah ngarampih ku sorangan teh. Tuh ieu ge bangsa katel ngajareg luwe teu diampihkeun mah. Ieu wadah nu rarewok saruana deui ngagulawingkeun meja geus beres tah ieu nama urang ngagulawingkeun kompor ulah poho si beungeut taning tah piring nage. Ari baheula mah sok digugu ka hoream teh besti. Ari ayeuna mah maksakeun ngeberesihan kompor teh. Heueuh da atuh ari geus bararesih mah anu geunahna pan urang-urang keneh lain batur. Lamun di imah bararesih teh sok ngaruh geuningan besti kana suasana hate jeung pikiran teh. Tring tuh geus bararesih we ayeuna mah kabeh. Kulantaran cai nginum ukur 5 cm deui. Hayu we ayeuna mah lanjut urang nagenkeun cai. Soalna peran cai inum teh penting. Jadi penolong pertama pada kabuhulan. Lanjut deui urang amandian beas besti. Tah ieu oge berperan penting pisan keur penghuni imah teh. Naon cenah bunit peranna teh? Heueuh atuh da lamun urang teu ngadahar sangu. Cing kira-kira bakal kumaha? Bakal nyampai moal kuat lunta. Tah ieu nyanguna dina presto sabab aliran sapoe jeput. Bari nungguan cai asak jeung sangu asak, urang bari nyieun batur sanguna. Tah ieu urang nyiksikan heula perbumbuanana. Biasa we nu kararieu bumbuna mah. Cilegurkeun seuneuna tagenkeun ka telna. Cur minyakna kucurkeun. Tah ieu teh boga orai hejo sapapan. Urang asakan we karunya. Tring tuh menang nyiksa we tah gebruskeun we perbawanganana nyarek masak naon cenah bunit tah oseng-oseng taraje besti ulah gale heula sakedeung tuluy we awuran bumbu ngarah aya rasaan tah ulah poho make ieu anu pokokna mah terasi merah matang jadi ieu teh geus asak menang nyangrai besti tah kitu kari ngawurkeun we pokona mah lamun keur nyieun samal tarasi ge simpel pisan tah orai hejona purudulkeun tomat beureumna gajelengkeun asak we ning ieu pokona mah besti kudu nyobaan resep ieu dijamin bakal ngalimet dijamin bakal hamur kejo